Finalis Pasangiri Pupuk PGRI Kota Bandung, Finalis Pamuget. Cevi Sutaria SD Negeri Hiji 28 Rancasawo. AM Saipudin SD Negeri Hiji 85 Mekarjaya. Agus Juhari SD Negeri Hiji 81 Babakan Surabaya. Otang Permana SD Negeri Hiji 02 Cihudayasan. Nopal M Sapari SD Salman Al Farisi. Patandang nomor 4. Hapunten kanggo peserta sareng nu sanesna ti Dewan Juri disuhungkeun jempling sawarna teh. Hatur nuhun. Ajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih diajarna sakumaha diajar sering di TV dina pengerti mun teu aya kuota tantunya lentah ngarti di sakola urang dibere kuota ngadoakeun kawasa supaya bisa papanggih diajarna di sakola tangtu urang bakal ngerti dina nyuprih pangerti tentu beda rasanya dengan suka hati di sekolah kurang suka-suka galumbiran sanajan bosan rasana kurang sadar kemari
terima takdir rumah kawasa bari kudu sing rakti senajan orang panggang ulah kurang sumatna gerna untel cita-cita bagi kudu jaga diri. Dekendat kurang ngaduakeun kawasa hayang gerak ka sakola bari tuturan mapanggih diajajar galung diajana di sekolah gerayana wayahna kurang jadi bisa papanggih. Hirup urang di zaman kiwari mungkulah petot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu pandangan sing bersih begatkeun penyakit corona jauh mun hayang di jauhan ku kopin urang kudu nganggo protokol kesehatan nu hade saula kendor jeung kudu tarapti sangkan ilang sirna corona labur hirup urang di zaman kiwari mungkulah petot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu pandangan sing bersih bekatkeun penyakit corona jauh.
sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun mundur kuring arek digempur kolot ge pating kucea bingung rasa sangsara lamun aku para guru kepanggih dan jarak jauh. Masing sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun mundur kuring arek digempur kolot ge pating kucea bingung rasa sangsara belajarku para guru kepanggih dan jarak jauh. Hadirin miwah girang pangancen sejak kasangakeun patandang nomor 5. Ajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih ku sabab wabah corona diajar sering di TV sakapeung mah teu ngarti inung bapa ngilu biung mun teu aya kuota tapi pamarentah ngarti keur diajar urang di bere kuota ngadua kanu kawasa supaya bisa papanggih diajar di sekolah tangaturang bakal ngarti dina nyugri pangarti diajar langsung ka guru tangan tu beda rasana kurang bakal suka hati di sekolah suka-suka galung pikiran
sanajan bosen asalna urang sadar tumarima takdir numahang asal bari kudu sing karabdi sanajan urang paandang ulah pegat sumangetna ngahontal cita-cita bari kudu jaga diri hilang. Tekendat urang ngaduakan kawasan hayang kerang kasakola jangan batu rekban bangit di alajar galum diajarna di sakola ger ayeuna mah wayahna urang can bisa papangi. Barudak masing tanigin diajar tetep gareng nyung si ilmu pangawerus sanajan urang papanggih teu bisa di dunia nyata wayahna masing salabar ngadua kanu kawasan hayang gerak ka sakola hidup nu dipiemut moal teuing udar jang di tempat tu kana aturan ngajar nanti kejauhan. Barudak masing tigin diajar tetep garetong nyung si ilmu jeung pangarti kudu usul beton diajar di
katebihan nyaeta di dunya maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Hei barudak masih dikin diajar tetep garetol nyungsi ilmu jeung pangarti kudu ulah betong diajar di katebihan nyaeta di dunya maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Alhamdulillah parantos kasanggakeun patandang nomor 3 urang lajengkeun deui ka patandang anu sanesna. Hadirin miwah girang pangajen sejak kasanggakeun patandang nomor 4. Hapunten kanggo peserta sareng nu sanesna ti dewan juri disuungkeun jempling sawarna teh. Hatur nuhun. Diajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih diajarna sakumaha diajar sering di TV dina pengerti mun teu aya kuota tantuna entah ngarti di sakola urang di bere kuota ngaduakeun kawasa supaya bisa papanggih diajarna di sakola tentu urang bakal ngerti dina nyuprih pangerti tentu beda rasanya dengan suka hati di sekolah kurang suka galumbiran
sanajan bosan rasana urang sadra tumarima takdir numaha kawasa bari kudu sing harap tinggi senajan orang panggang ulah kurang sumatna gerna untal cita-cita bari kudu jaga diri. Dekendak kurang ngaduakeun kawasa hayang gerak ka sakola bari tuturan panggih diajar galung diajana di sekolah ger ayeuna mah wayahna urang jadi bisa papanggih. Hirup urang di zaman kiwari mungku ulah ngetot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu panangan sing bersih bekatkeun penyakit corona jauh mun hayang di jauhan ku kopin urang kudu nganggo protokol kesehatan nu hade saula kendor jeung kudu tarapti sangkan ilang sirna corona labur hirup urang di zaman kiwari mungku ulah ngetot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu panangan sing bersih bekatkeun penyakit corona jauh.
mesin sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun mundur kuring arek digempur kolot ke penting bocah bingung rasa sangsara lamun acu para guru panggi dan jarak jauh. Mesin sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun mundur kuring arek digempur kolot ke pating bocah bingung rasa sangsara ajarku para guru panggi dan jarak jauh. Alhamdulillah parantos kasangakeun patandang nomor 4. Urang lajengkeun deui ka patandang anu sanesna. Hadirin miwah girang pangancet, seja kasangakeun patandang nomor 5. Ajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih ku sabab wabah corona diajar sering di TV sakapeung mah teu ngarti indung bapa ngilu biung mun teu aya kuota tapi pamarentah ngarti keur diajar urang di bere kuota ngadua kanu kawasa supaya bisa papanggih diajar di sekolah tangaturang bakal ngarti dina nyukrih pangarti diajar langsung ka guru tangan tu beda rasana urang bakal suka hati
sekolah suka-suka galum birang. Senajan bosen asalna urang sadar tumarima takdir numahang asal bari kudu singkarapin senajan urang baanggang ulah pegat sumangetna ngahontal cita-cita bari kudu jaga diri. Hilang. Tekendat urang ngaduakan kawasa hayang gerang kasakola jangan batu rek bangi di alajar galum diajarna di sekolah ger ayeuna mah wayahna urang can bisa babangi. Barudak masing tanigin diajar tetep gareng nyung si ilmu pangawerus sanajan urang papanggih teu bisa di dunia nyata wayahna masing salabar ngadua kanu kawasan hayang gerak ka sakola hidup nu dipiemut moal teuing udar jang di tempat tu kana aturan ngajar nanti kejauhan.
barudak masing tigin diajar tetep garetong nyung si ilmu jeung pangarti kudu ulah petong diajar di katebihan nyaeta di dunya maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Hei barudak masih dikin diajar tetep garetong nyung si ilmu jeung pangarti kudu ulah petong diajar di katebihan nyaeta di dunya maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Diajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih kusabab wabah corona diajar sering di TV sakapeung masuk bingung inung bapak nyilu bingung mun teu aya kuota tapi pamarentah ngarti keur diajar urang dibere kuota. Ngaduakan nu kawasa supaya bisa papanggih diajar di sekolah tang turang bakal ngarti dina nyuprih pangarti diajar langsung ka guru tang tu aya bedana urang bakal sukati di sekolah suka-suka gembira. Sanajan bosan rasana urang sadra kumarima takdir rumah hakawasa bari keluh sing karapi sanajan urang
pajauh ulah kurang sumangetna keur ngahontal cita-cita bari kudu jaga diri. Tekendak kurang ngaduakan kawasa hayang gerak ka sakola jeung babaturan papanggih diajar galumbiran diajarna di sakola keur ayeuna mah wayahna kurang can bisa papagi. Barudak mesing terigin diajar tetet garetol nyuprih ilmu pangaweruh sanajan kurang papanggih teu bisa di dunia nyata wayahna masing salabar. Ngaduakan kawasa hayang geura papanggih hidupmu dipika emut moal teuing udar janji tetemut kana aturan ngajar nanti kejauhan. Barudak masing tigit diajar tetep garetol nyuprih ilmu pangaweruh dan dikadai kehidup lu garetol ana di dunia maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Barudak mangketigin
diajar tetep garetol nyupri ilmu pangaweruh orang tetep sosong diajar ti katebihan nyaeta di dunya maya wayah nama sing salabar ikhlas ngalakonanana. Hadirin miwah girang pangajen sega nyanggakeun patandang nomor 2. Diajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih ku sabab wabah corona. Diajar sering di TV sakapeung mah teu ngarti indung bapak ilu biung mun teu aya kuota tapi pamarentah ngadi keur diajar urang di bere kuota. Ngaduakan nu kawasa baya bisa papanggih diajarna di sekolah tangtu urang bakal ngerti dina nyuprih pangarti diajar langsung ka guru tentu beda rasana urang bakal suka hati di sekolah suka-suka galumpira. Sanajan bosen rasana urang sadar tumari himma takdir nu maha kawasa bari kudu sing tarapti sanajan urang panggang untuk keras sumangetna keur ngahontal cinta urang teu bisa papanggih
Babat kurang ngadua kanu kawasa ayo gerak rasa orang babat kurang papanggih alajar galumbira diajarna di sekolah keun ayeuna mawayana urang can bisa papanggih. Cek 1 2 3. Cek. Cek, cek. C, 1 C, C, se, C. Tes. Hirup urang di zaman kiwari munggu ulah pengeton jaga jarak oke nganggo masker sok wawas subuh pandangan sing bersih pegakeun penyakit corona jauh mun hayang di jauhan ku covid urang kudu nganggo protokol kesehatan nu hade ulah kendor jeung kudu tarapti sangkan ilang sina corona ngajauh hirup urang di zaman kiwari munggu ulah peton jaga jarak oge nganggo masker sok wawasuh pandangan sing bersih pegakeun penyakit corona ngajauh. Aduh covid masing sina kuring geus sono
sakola lamun anjeun bung undur guguring adek digempur kolot keye pating koceak bingung rasa sangsara ngadan ku para guru panggih da jarak jauh. Aduh kopit masing sina kuring geus sono sakola lamun anjeun undur kuring arek digempur kolot ge bating koceak bingung rasa sangsara diajar ku para guru kepanggih ka jarak jauh. Diajar zaman ayeuna teu bisa langsung papanggih ku sabab wabah corona diajar sering di TV sakapung mah teu ngarti indung bapak ngilu bingung mun teu aya kuota tapi pamarentah ngarti keur diajar urang dibere kuota ngaduakan kawasa supaya bisa papanggih diajarna di sakola tangtu urang bakal ngarti dina nyuprih pangarti diajar langsung ka guru tangtu beda rasana urang bakal suka hati di sekolah suka-suka galung ira sanajan bosen rasana urang sadra tumarima takdir kumaha
sanajan urang panggang ulah urang sumangetna keur ngahontang cita-cita bari kudu jaga diri. Tekendat urang ngaduakan mukawasa hoyong gerah kasakola jeung babaturan papanggih di alajar galung tira diajarna di sakola keur ayeuna mah wayahna urang can bisa papanggih. Hirup urang di zaman kiwari ungguh ulah petot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasuh patangan sing bersih pegatkeun panyakit corona ngajauh mun hayang dijauhan ku covid urang kudu nganggo protokol kesehatan nu hade ulah kendor jeung kudu tarapi sangkan ilang sirna corona kalabur hirup urang di zaman kiwari ungguh ulah petot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasuh panangan sing bersih pegatkeun panyakit corona ngajauh.
masing sirna kuring gesono sakola lamun anjeun embung undur kuring arek digempur kolot ge pating koceak bingung rasa sangsara diajarku para guru tepanggih jarak jauh. Aduh Covid kuring gesono sakola lamun anjeun embung undur kuring arek digempur kolot ge pating koceak bingung rasa sangsara diajarku para guru tepanggih jarak jauh.